Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Tangsan Geber. Alhamdulillah Tangsan Geber sekarang ditunjuk menjadi host di acara Sunda Gabut Family. Dikarenakan hostnya lagi nyari beteng. Tadi telepon ke Tangsan Geber teh. Tangsan, tolong jadi host dulu. Ada yang mau di review itu sincom eneg cenah. Oh siap host, kalem. Ntar Tangsan udah sholat maghrib ke sana. Nyari beteng cenah kuat gitu ya. Kan alhamdulillah sekarang encom eneg aya di dia ya namanya. Alhamdulillah. Saya encom eneg saja ini. Kumaha damang? Alhamdulillah. Syukur ya. Host Tangsan Geber. Tangsan. Nama kejeng hayang jadi Tangsan Geber Nah, semua haji atuh. Nah jadi nanya ke orang Mike nanya sudah. Patut lagi orang nanya ke mana? Ain kumaha? Ka mana wae urang tara katingali ieu. Aduh. Kasab euy. Ya sarua ieu Tangsan oge kasab. Oh, kan ai Tangsan kan berang gitu. Oh nya. Ai kan ai abdi mah meureun panginten ramena teh di jam 5, di jam 6 maghrib. Mohon. Jadi jam 10 jam 11 teh nembe beres Kang Tangsan euy. Oh alhamdulillah Eta artinya. ku hapunten we kasadayana. Icara naon eta teh? Hah? Icara naon eta? Baso. Oh jadi sudah gabut project teh aya nu nganggur gitu nya. Alhamdulillah nanti gitu. Alhamdulillah. Ari encom teh nyalira ka dieu teh anapi atanapi seueuran ieu teh. Ya duaan ka dieu. Soalnya Tangsan Geber tadi ngantosan dia nyalira betul capek teh. Bisa tadi. Mohon Ya kemarin nu sana sih duka tah. Kang Cumrin kamana Kang Cumrin? Kayak ku Tangsan di telepon Cumrin host. Aduh ampura hostna ayeuna mau datangnya. Nah, kunaon? Nyari beuteung. Si Ben. Iya. Aduh, aing kunaon deui si Ben dia. Nah, ayeuna mah julukan Ben teh aya julukan anak Naon cenah? Ben Rentut. Kayak makanan. Geus aneh-aneh deui wae euy lanian ye. Si Apur cenah ngaWA. NgaWA ke saya juga. Naon teh si Apud? Mang Tasan. Apud mah cenah hoyong yang dilani Apud Rentut. Nah, enak mah jadi kumaha barones gitu. Ngan pan urang sapanjang teu ngilu abus kanu syuting seberapa merenya. Mohon Dikarenakan kasab gitu kan ya, urang boga kasab. Meureun boga kasibukan masing-masing nya, Hos. nya. Oh, urang teh ningali maneh euy. Di nu eta. Banyak ka host sebut maneh. Oh, Hos gitu. Heeh. Oh, Kang Tangsan ningali didinya. Pan didinya teh geus katalah teh pan ku publik teh gitunya euy. Edan ku wahajina gitu kan. Oh, eta mah geus caritakeun. Oh, ku wahajina gitu. Tapi pas urang ningali ente nyieun deui ieu euy video nu aneh-aneh. Tangsan geber naon eta obsesi dinu naon eta kumaha itu. Kapan nasi teh jadi malik nanya ieu teh. Nah, jadi aing anu nanya. Baik kurang dijelaskeun wae ayeuna. Ari Tangsan Geber mah kabulak-kabale sebenarnya mah. Ada jadi Wahaji Hayu. Terus Ada jadi Tangsan Geber Hayu. Nah, buat disebut Tangsan Geber pan Tangsan Geber teh nuju icalan Tor Gulung. Geberkeun brak nek 3 kilo nek 5 kilo kayak gitu. ade. Kan kamari pas intihan 8 kilo tah tidinya. Oh yes. Ade atuh. Ai cek nu pemeli teh. Asansan badai tutup wae geberkeun lah sampai ke peuting mah. Sampai ka jam sabaraha teh? Jam 8. Jam 8. Alhamdulillah 8 kilo mah kabagian 250 mah. Alhamdulillah 500.000 mah langkung lah. Oh, syukur alhamdulillah. Karena kurtu ieu nyesal ka bumi mah sakitu 100.000-an. Tapi rokok mah anger 500.000 garam beureum. Nah, ngare meuli 3 batang. Ya tahu gua Tangsan Geber. Jadi kumaha ayeuna encom euneuk ieu teh kumaha aduh. Oh, kumaha kieu. Masalah percintaan ya kumaha masalah percintaan. Oh, nya percintaan beureum dipajeng Kang Tangsan. Percintaan ngan acan lah. Can nepi ka hayang deui naon kumaha? Bule dia. Nepi ka dinya horem can aya. Resep kana kieuan Tangsan we. Oh, Aslina. tapi hari bener hayang ngeupul wae ulenya hoyong meureun. Atuh dah. Eta mah normal meureun. Ya dari pancek itu ge cenah ulah sampai ka teu keluar gitu. Eta minimal saminggu 3 kali eta kesehatan gitu. Oh nya jelas sebutan oge sampai 3 kali. Agar semenit. Oh, jonto atuh. Dia 28 menit. Wah, kenaikan. Nah, itu jadi kartu dia ngobrol teh kan. Banyak. Beda ya mah orang ngobrol santai lah.
Ari eta masalah karir percintaan teh pantos lamin teu nya. Mana gitu itu teh kos dia besok cek batu le pariwisata tidak keluar mau ke sono. Loba ngom. Bahkan tiap enak kan komo nges aya meureun urang teh di ditu di dia katempo ku batur publik ca. Sok-sok gerak-gerak piraku rek kitu wae, sok-sok gerak-gerak rek kitu wae. Seuri we jeung urang piraku dek ngawi urang gitu kan. Itu can aya we meureun jeung urang teh kalem nyantai lah. Sugan we atuh katuliskeun dia diobrolkeun nya. Ulah atuh. Oh, bisi we. Tah dunia perkontenan ieu kumaha jeung Sunda Gabut project teh ieu kumaha ieu? Alhamdulillah. Oh, kendala. Alhamdulillah nya eta ngapanjang pribadi mah Kang Tengsan kieu nya. Kan di awal geuning urang kan nyieun teh tadi nama rek kekontenan biasa geuning nya. Di dinya si Ben kan? Urang tiluan kan? Nah, tadina kan tapi pas ningali rating teh anu kali naik gini. Kan urang langsung boga pikiran gini kan jadikeun lah urang nyen channel YouTube gini. Nah, di dinya kan obsesi urang tarik gede. Sugana ya jalanna gitu kan. Tamatak sakumaha kasibukan urang nyampuran meureun. Da urangnya pasti bakal nyempat-nyempatkeun gitu kan. Kudu eta mah. Da eta mah matak urang lah minta doana di sararea teh komo anu geus nararonton nyakreb ongkoh kan ngadaruku ngobaina. Udah mah modalna tuh jalan urang yang sukses kan. Matak urang aya kieu yeuh, rasanya urang boga impian teh basa ti heula teh sameme urang tiluan teh kan jeung si Beno teh pernah ngomong kieu Ben. Urang mah urang berjalan we. Soalnya naon dia gini loba nu resep gitu kan. Loba nu resep. Heuh lah urang lanjut we cenah nyen video-video tah. Kan didinya urang ngajakan lain gininya. Sugan datang betul. Datang kan? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah tah di mana ke urang teh boga impian Kang Tengsan geuning urang tiluan pernah ngomong. Di mana urang sukses maksudnya geus tenar piur geus lobanya, geus kumaha geus edan geus jadi duit lah ibaratna. Maksud urang teh ke barudak anu ngaranggur teh urang mah yang abis-abis. Da emang perencana urang teh jadi model batur dengan kampung komedi gitu. Jadi karena emang kan halus. Jadi naon? Kan orang-orang nu capena tadina gitu kan. Barudak cenah abis ke saling menyaling. Boga penghasilan kan sorangan berenang ke nya. Tah eta impian tapi mata urang ka barudak sanajan ayeuna can jadi duit kumaha-kumaha. Kan we munjuk di dinya teh mah geber. Eta unggul nyantai ya dan teh bakal jadilah urang jadi. Amin. Mane teh aduh aing mah kurang rame Kang Tengsan teleponan euy. Ben, siapun. Gimana mana euy? Ajik. Naon cenah? Dihareup cenah. Keur naon? Keur naon? Ngepul. Eta mah piraku pan si eta mah resep makan-makan piraku ngepul keneh kumaha? Gering kemari ngepul 3 poe cenah. Men gede men, ieu cincom men. Telat euy. Bantuan ngobrol enak ya. Dah. Siapa deh saya sekalian? Siapa benar sekering ngurunyung di telepon ya. Kan terus saya si Adelnya. Si Adel ge pernah datang ke hampuraan. Da geuning aya nama kaiji meureun manehna teh bisa konten teh naon teh. Gereng. Ana awakna ge drastis. Baik ka Bang Adelnya mun nonton jeung sehat. Amin. Cing baheula dewe lah sehat kumaha gembira. Cing bisa ngariung ge jeung urang-urangnya. Masih selalu deh lila men atuh nya. Euy aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing sia. Salam pemirsa. Alhamdulillah. Sehat. RTIH ka dia yeuh. Mana jalanna itu? Kemana bebas lah. Hadir atuh nya. Lain can elanian ieu mah. Can elanian. Ritin. Anjing badas mah nih. Anjing badas mah. Alhamdulillahnya orang biasa kumpul di dia. Mohon berarti. Kan ieu kemana wasna ieu? Jadi betul we. Jadi pan kabar teh ka Tangsan teh nelpon kieu Tangsan hampura cenah pembacarakeun deui panggatikeun heula cenah. Bena cenah nuju jadi betul cara penting uang mie 2 sekaligus. Indah bro. Indah. Kayak ngoronan juga nama. Indah lah. Ya gitu eta hosnya. Parah pisan. Kekeun bae lah kurang geus sarua. Ada penting mah ngegeber lah. Sukses pokoknya mah.
Aing mah diundang ka dieu keur libur oge nyempat-nyempatkeun ya ka dieu. Oh, jadi orang teh kieu nya sebenarnya mah hambura gitu nya. Musik mah teuing gitu. Keur kakarangan yang ada teh da sama pinung budak eueuh heuh teu bisa mahanan bisa nyuguhan urang Si teh. goblok. Giliran ka aing gitu. Nyindiran atuh ka aing Aing teu sarua. hos da ampun paraon deui teu sagege atur nuhun bisa ditampinya iman Islamna ya. Berarti ya. Aduh, Proyek ya. proyek Datang-datang kana proyek. Pau. perjalanan jauh atuh da bieu aduh. Percaya. Usah mau jalan. Are motor teh lah ka dieu geura urang numpang di ditu. Oh iya motor Ya, pabalatak. serius, tinggal. Motor pabalatak ini mah loba. Ayo usaha kumaha masih? Masih keneh enak dagang gitu lah alhamdulillah ngeureuyeuh gitu lah tinggi lah dagang kayak jam 12 berangkatan Berangkat ke mana? apa ke pasar Oh masih kan kamu sayur min? masih kan saya Alhamdulillah tuh. karena naon deui teh pejabakan Kena naon yuk? Mantap dengik. ruas Cuekeun. cek tuh Eta tuh disambil roti kumaha? sok atuh eta aduh oh hampura we naon atuh ada 1000 barang datang ge Budak saha ieu? Budak saha eta euy Tuh, ini udah datang ya. datang urang ieu tanya tuh Oh, lapis sebenarnya lapar pisan Hei, Bos pang nanya ke eta hei, tong diuyup Tong diuyup, ya eta mah. mah akuarium hei, saha hei? Sama. Sa? Bos tanyakan bos eta Sinco bos Bos, kok ini pengalaman tadi pengalaman tentang percintaan. tong percintaan aku usum ya mah Pengalaman tanya kesan pesana ke Sunda Gabut nanti batak kesana kumaha saya gabung Sunda Gabut project gitu tahu kurang teh nanti ditanya eta. Kemacam kesan-kesana di Sunda Gabut project yuk. Oh nya. oh kata arah paling pemirsa sadayana Kieu pamirsanya yang pesan-kesan meureun salama di Sunda Gabut Project urang meureun dimimiti ngarangkak gitunya loba kendalana komo lamun eta pasti heula dek naikeun sakreb 500 meni hese terus ayeuna alhamdulillah ka monet sakreb nepi ka 1000 lancar Heeh. terus ayeuna kan dek jam penayangan tan rada SMA Kela yang beol lah sekedengnya. nya kumaha eta harus kumaha tuh aing jadi katanya teh kumaha ieu balik wae yeuh balik wae dek sanu nanyana tuh aing mah tong balik lah eta ngopi heula ieu lah bae lah beakeun heula we lah Jadi orang mah alhamdulillah euy bete kalau oh yang beol banget gedeng aya kitu host kumaha ieu aing anjing jadi gimana kerjaan Mang Cumlin? Alah, nah ya teh geus dimulai nih kan. Nah, gini ada bukan aku saya. Bisa tagisan bieu. Nah, ada saya kapan harus oge? mau nama jadi beuteung kana Sibut. Lain klarifikasi naon ieu maksudna ieu. Kok saya kerek datang ya teh. harus geus bieu Goblok. rengi dulu bieu ngobrol Wah, haji ka dia dia. lagi Kemana karep dia ka mana dia? saya yang Balasan pisan. Apa pidatangan ka dieu ieu teh? Naon ngabahas naon be si Hocu Haji yeuh? oh urang pan gaji umpeng libur tadi nelpon ieu kan si heubeul teh ngonten Tom. heubeul aya waktu teh euy cenah oh kabaran aing libur jeung urang podcast cenah mana geus dulu aya teu ngariung-riung aing datang ada nyempatkeun hanya aing ditanya teh kumaneh ya sarina ningali maneh nu hostna Ya dong waktu kurang ya minnya. kan dia mah alasan si itu mana cing mata tadi barang jual nanya ka mana hostna jadi Nyeri beuteung, saya digantikan Babah teuing. urang beli dua cenah kapan si haji ya gitu sabena setengah kilo ah itu tuh dina syuting tuh dina yuk ayo ngomongin si eta mah Ya lah pola ya. tak kitu urang teh nya urang mempengkera libur gitu siapa pemirsa jadi we yuk opieun bea can buku-buku acan acara dimulai opieun geus bea kumaha tahu lah Nyiapkeun keur salahkeun ayeuna. urang nya wah tong disalahkeun urang pan tadi urang baca wae pan beritanya ku si host si haji itu dah Aya apa saya? salahkeun si Haji eta Dua lah, dua.
Siapa tuh buka lah. Buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Iya, bener. Sunda Gabut Project pemeli dinu acara naon? Iya bener. Podcastnya alhamdulillah disarengan ku Mang Tintin anu Pak RT teh ningan. Sareng aya Mang Ecom aya nama di kumplitan kamar kemarupan. Loba libur. Coba yuk Keun. ngabeli. Bisa dimaklum meureun icalan bro nya. Naon-naon namanya terserah Mang Ecom eta nama. Jadi pangabutuna tarik siga kereta api gitu. Jadi ari bieu teh naon maksudna Joshua Wahid tiba-tiba jadi dieu begitu. Oh. Panjang mah apa ada di telepon dia teh. Informasikan ke para rugu gitu. Telepon datang ke dia geus aya duaan ieu. Urang heula. Ya lah ka dia teh. Panjadwal teh wayak ieu ayeuna. Oh ngan dia teh cikurang teh nah ieu. Naon atuh dipud? Ay urang teh di absen aing mah. Oh, aya cenah ieu maskot Sunda Gabut Project teh. Cep apud adanya. Hampura. Leutik tinggal juga aing tongo gitu. Saya ya pun selalu eksis, selalu ada, selalu hadir di base camp Sunda Gabut Project. Nah gitu. Jadi ieu mah kebenerannya kesempatan urang teh hayang nanyakeun si Mak Com ieu super playboy teh benernya setiap berkota terus awewe wae kare nya bener teh Bener kebelah yang apa? apa Jadi ya teh mun minangkan nama mun dina kaki cep buaya. Buaya ada. Oh, tinggal di inbox-na. beraku cenah di 100 peun nya nyantel sa hiji acan nya nah eta emang teh Jurus aja. Ya pada yang lain ka saurang eta teh. Betul. nah jadi kieu Mang Com jadi ada kemarin kan podcast geus 3 kali nya jeung ayeuna teh anu pertama ngabahas tentang biodata tentang si Wah Haji, si Mang Tintin, si Abud geus. Hadir ieu mah. Ayo encan. Tacan. Tah, langsung anu podcast kedua tentang pengalaman hidupna anu lah lucu. Tah anu lucu naon wae sih anu pernah dialamin basakan baheula-baheula teh nu bikin urang teh lucu lah kocak gitu nya. Nah, jadi mun tiasa mah informasikeun ka penonton supaya penonton telak oh geuningan si Bang Com teh kepribadianna teh kieu. Ieu nami aslinya teh. Tah kitu pengalamanna geuningan naon tah aya cing pancaritakeun tah ayeuna urang tim di heula nya biodata Mang Encom ari nami aslina saha Mang Encom teh gitu kenalkeun supaya penonton terang basa Mang Encom oh iya namina teh ningan si Prabu Cap Kadal teh gitu Dari urang teh. Bisa, Encom. Ieu pengalaman gua. ayeuna rokok geus 2 meureun Licik. Ini kena rokok teh sekedeng lah. kada ieu bisa lebat aduh laoseun ieu teh ngojay ieu teh nya Minuman ya. ieu anggo ieu Ini minuman ya. contohna dalit hah Minuman. minuman Aya poncen. kepancap ikan teh bisa pancap gua mancap mah Buka banyak. ya buka wae Ari mana meuli ya. Mana? cing katupan aing teh keur ngobrol ya teh keur tanya sia teh lain jual beli Pas. Dek dibuka. Silakan wae. silakan. sok Mang Com jelaskeun Mang Com teh kumaha saha lah Oh, meureun kieu we nama meureun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nya. Waalaikumsalam. Tepang sareng abdi meureun kami masih kru Sunda Gabut Project nya anu katalah meureun Kang Com cenah dinu eta mah Kang Com teh nami aslina saha panten ku abdi ayeuna bade dijelaskeun ieu nya. Nami abdi teh Chandra Wardian panginten nya. hade ngaranna mah euy Menang abdi modal sembur beureum atuh. Chandra Wardian tah. Boleh ganti. Hah? Boleh ganti. Moal. Apa jadi Sam gereng saing. jam gabret ya? Kabret. Com eneuk. Order. Neuk, Oduk si Haji. euneuk cenah sama neuk. Eneuk. eta mah ngaran konten eta mah Konten tah. Tidak konten. Jadi kan bilih permisa hoyong terang gitu kan biodata abdi sanajan kumanya ketinggal meureun sok kocak sok kumaha tapi kepribadian mah alhamdulillah lah sim kuring ya saya lah ya gitulah lain Mang Com kelahiran tahun sabaraha bisa yang memelet penonton teh ka didinya teh ai kelahiran mah abdi tahun 1080 masih kene anu mah abdi mah 1980 berarti namanya 34 tilu pas sarua jeung mah oh sami heeh nah kecil beleng gitu Dapat sarapan, dapat sarapan. saha Dapat sarapan trek kahayang gitu. Dapat sarapan.
80 kairan 80. cenah. 24 tahun bernya. Cuma 24 tahun. terus rumah tangga tapi acan. Kungsi. Oh kungsi lila gitu. Oh ngajeprut. Pernah Oh ngajeprut. papirah gitu. Papirah, tapi salah. Kisahnya Sami mun yang tahu mah. Kalau ngomong kan datang mau jangan ke. Siap karunya bisa ayaweun ku ngantri gitu. Oh, siap. Buka kabur siapun. Oh jadi pernah nikah gitu nya. Betul di klarifikasi ya sama sanes bohong. Nit gitu. Bujangan kene Habib. Bujangan kene. Asli bujang tulen aduh.